Sampurasun. Rampes. Wilujeng tepang deui dina pangajaran bahasa Sunda. Nya alhamdulillah ayeuna urang tiasa pendak deui di kelas 8 nya dina semester hiji ieu. Dina laungan kahiji Bapak tos ngadugikeun daftar hadir nya absensi anu di-share dina Google Classroom. Sumangga kahidep kanggo ngeusian eta presensi ataupun daftar hadirna. Supados pangajaran bahasa Sunda urang lungsur langsar kapayuna nya ras ilmu anu dicangking teh mangpaat urang dikawitan heula ku ngadua. Mangga ka KM-na Yogi ngadua dikawitan ngadua rengse pantos Pak. Atur nuhun Yogi. Mudah-mudahan sadayana sargep dina pangajaran bahasa Sunda ieu sate acan lebet kana biantara cobi. Bapak hoyong naros heula. Kasahanya? Ka Yogi. Yogi Nuhun Pak, kumaha Pak? nuju kelas 8 teh tos diajar naon wae? Oh, seueur Pak aya 8. Aya Mohon. kawih, aya Terus. guguritan, sindiran, warta, carpon, laporan kejadian, artikel sareng panata acara Pak. Menuju kelas 8 mah. Mohon. Terus nya. Sae pisan kanggo Yogi nya masih kene emut dina pangajaran kelas 8. Tah, kanggo pangajaran ayeuna teh nyaeta ngeunaan biantara. Nah, ayeuna urang ngabahas kompetensi dasar ngeunaan pengetahuan heula nyaeta memahami dan mengidentifikasi teks biantara dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan aspek kebahasaan yang konteks. Tah, sabada nyangking laungan ieu pangajaran ayeuna ieu dipiharep hidup salaku peserta didik teh tiasa naon? Nu kahiji, biasa menganalisis struktur teks biantara dengan benar. Anu kaduana, menyimpulkan isi teks biantara tentang menjaga lingkungan dengan baik. Anu katiluna, menganalisis fungsi sosial biantara dengan komprehensif. Tah, etanya kanggo kompetensi dasar sareng tujuan pembelajaran dina biantara ayeuna ieu. Katingalina asa naonnya asa kurang semangat ya. Tah, Bapak di dia gaduh KPD. Nah, dari KPD teh. KPD teh nyata kawih pangjajab diajar. Ayo urang ngawih sasarengan. Sok. Hiji, 2, 3. Cincang beling Los kolong bapak satar goleneng. Yuk dulur yuk diajar babarengan bahasa Sunda urang sarere iraha dimulai urang Rasa rumah sae nya tos rempeg urang ayeuna lebet kana biantara motivasi. Nah, kanggo ayeuna hayu urang diajar biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bismillah pamuka carita malah mandar lungsurna barokah dina mahmurah. Alhamdulillah tawi syukur kana Maha Ghafur kana pirang-pirang nikmat. Hadirin anu sami linggi, simkuring dina ieu kesempatan bade mopoyankeun budaya Sunda. Naon margina kada dipopoyankeun? Margi katingalna urang Sunda zaman kiwari tos teu apal naon diantawisna budaya Sunda. Tah, biantara teh
omongan anu ditepikeun ka balarea secara lisan boh langsung atawa dibacakeun tina teks sifatna saarah sarta ngandung pikiran pesen anu hayang ditepikeun. Salajengna dina biantara teh aya babagianana nya ieu teh mangrupa ciri khususna dina biantara. Anu kahiji aya salam pamuka, aya anu kadua nyaeta bubuka biantara, anu katiluna eusi biantara, anu kaopatna panutup biantara, lajeng anu pamungkas nyaeta salam panutup. Ya babagian biantara teh sadayana aya 5. Kami misalnya diwincik strukturna atau napi babagianna dilebetna teh aya naon wae. Tah ieu biasa katingali dina PowerPoint ieu nya di dieu tos diwincik. Bubuka teh aya naon wae. Anu kahiji aya salam pamuka. Ya, salam pamuka teh dibuka ku assalamualaikum. Terus aya muqaddimah teh ngaduhikeun puji sinareung syukur terus shalawat ka nabi nya sana jeung sajabina deui. Terus naon deui ngahaturkeun nuhun. Terus eusi teh naon? Ari eusi teh nyaeta nepikeun inti nu hayang ditepikeun ku audien atanapi kaum dangu. Yang biasanya dina babagian eusi ieu nya sagala rupina anu intina anu pokona teh didugikeun dina bagian eusi. Terus anu salajengna naon? Anu salajengna nyaeta panutup. Panutup teh aya naon wae? Aya sanduk-sanduk yang ngahaturkeun nuhun, misalnya ngahapunten nyungkeun dihapunten bilih aya kalepatan salami diantara eta. Biasa oge nepikeun doa terus dipungkas ku salam panutup. Salajengna tah ieu kami misalnya contoh-contohna nya struktur biantara. Struktur biantara biasa diaos di dieu nya lian didugikeun dina laungan ayeuna oge ku Bapa ieu materi teh tos di share dina Google Classroom. Biasa di under, biasa ditingali nya nalika beres ieu laungan. Tah sabada materi eta ayeuna urang ngadamel kelompok ku Bapa tos ditangtoskeun. Kelompok A, Rena, Reni, Risma, Rismawati, Seni. Kelompok B, Sofia, Sofi, Susi, Tanti, Yogi. Kanggo ngadamel atanapi migawe LKPD. LKPD teh hartosna lembar kerja peserta didik. LKPD na teh ku Bapa oge sami tos di-share dina Google Classroom. Tos aya di dinya sadayana. Tah ieu nya kanggo LKPD-na di dia aya biantara contona teh ngeunaan ngajaga kabersihan lingkungan sakola. Di dia aya pituduh migawe LKPD-na. Pituduh LKPD anu kahiji nyaeta nu tadi teh pek baca contoh naskah biantara di luhur. Anu kaduana eusian pancen anu dipidangkeun kalayan taliti tur ati-ati secara kelompok. Eueuban jawaban ku cara ngumpulkeun informasi ti sababaraha sumber. Anu kaopat saupama tos rengse sawalakeun jeung guru ya ke perwakilannya wawakil ti kelompok misalnya ngadugikeun hasil LKPD-na. Kartos duwi ka dieu ngeunaan LKPD-na. Kahartos. Kartos. Jadi kanggo ngerijakeun LKPD-na mangga sawalana dina grup WhatsApp nu tos disayogikeun ku Bapa. Ya, ku Bapa dipasihan waktu 10 menit mangga sawalakeun. Mohon Pak. Atos. Tot. Tah, kami atos ya. Mangga kelompok 2.
Sopi, Mohon sok Pak. jadarkeun hasil LKPD-na atau nanti hasil sawala sareng rerencangana. Mohon Pak. Saparantosna tadi kelompok 2 sawala diskusi dina kelompok ku abdi ku kacindekanana teh nyaeta kacindekan dina biantara ngajaga lingkungan sakola nyaeta urang kudu ngajaga lingkungan sakola diantarana saperti micen sampah ke tempat runtah, ulah nyoret-nyoret tembok atawa bangku sakola, ulah ngaruksak tatangkalan nu dipelak di sabudeureun lingkungan sakola jeung sajabana deui. Eta Pak hasil kacindekan tina sawala kelompok 2. Mohon saya pisannya Sopi. Keprok atuh kanggo Sopi. Mohon hatur nuhun. Mohon sami-sami. Aya anu ditaroskeun Susi, mangga. Hatur nuhun Bapak kanggo waktosna abdi Mohon. bingung Pak upami misalna khutbah lebet karena biantara atau napi henteu ya Pak? Nah, saya patarosananya Susi. Khutbah kalebet nya, lebat karena jenis-jenis biantara. Kulantaran naon? Kulantaran tos nyumponan di dinyana aya babagian biantara. Tingawitan bubuka, Susi, dugi ka panutup. Hatur nuhun Hatur nuhun Susi, mohon. Urang cendekeun heula pangajaran ayeuna. Sok Tanti cendekeun pangajaran dina dinten ayeuna kumaha? Kacindekan dina pangajaran ayeuna teh nyaeta biantara nyaeta nyarita di harapan umum pikeun nepikeun hiji hal eta nu kahijina. Anu kaduana ngeunaan struktur biantara saurna teh aya 5, anu kahiji aya salam bubuka, 2 bubuka, nu katilu eusi, nu kaopatna panutup, sareng anu pamungkas nyaeta salam panutup. Eta panginten Pak kacendekan dina lawungan ayeuna. Mohon. Sae Tanti, hatur nuhun Tanti. Tah supados nyangking kana ieu materi dina lawungan hiji ngeunaan biantara. Bapak tos nge-share dina Google Classroom ngeunaan instrumen evaluasi anu kedah dikerjakeun ku idep. Ya diantos dugi ka sonten kedah tos rengse sadayana. Tah kanggo lawungan salajengna kanggo minggu payun urang diajar ngeunaan padika nyusun biantara ya kumaha cara nyieun biantara anu hade teh kumaha. Terus anu kaduana metode dina biantara teh aya metode naon wae. Ya. Eta kanggo lawungan salajengna ayeuna mah urang dicekapkeun dugi ka dieu lawungan dinten ayeuna. Mangga di UKM ditutup heula ku doa. Yogi aya Yogi? Aya Pak, aya. Sok Yogi. Oh. Sata acan ngarengsekeun ieu pangajaran bahasa Sunda, urang ngadoa sasarengan. Ngadoa di kawitan. Ngadoa rengse. Atos Pak. Mohon, hatur nuhun Yogi. Yang dicekapkeun dugi ka dieu pangajaran dinten ayeuna pamugi tiasa manfaat kanggo sadayana. Ya hapunten bilih Bapak aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.